Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pendak deui sareng ibu dinten ayeuna baris ngabahas perkawis carita babad. Naon ari carita babad? Babad nyaeta carita nu aya patalina jeung sajarah. Jadi upama aya carita nu ngandung unsur sajarah eta teh disebutna carita babad. Naon wae sih ari struktur carita babad? Nu kahiji aya tema, kadua palaku, tilu latar, opat galur, 5 puseur sawangan, sarta nu pamungkas aya amanat. Tema nyaeta inti pikiran atawa puseur implengan pangarang. Pikeun nangtukeun hiji tema, urang kudu maca eta carita sagemblengna. Lajeng anu kadua nyaeta aya palaku. Ari palaku teh tokoh carita, nyaeta ngaran-ngaran, boh jalma, boh sasatoan, pokona mah anu ngalalakon dina carita teh eta disebutna palaku. Nu katilu aya latar. Ari latar teh nyaeta nyoko kana waktu jeung tempat lumangsungna carita. Biasana dina latar aya latar tempat anu nuduhkeun di mana kajadianana sarta latar waktu anu nuduhkeun iraha kajadianana. Lajeng aya galur. Ari galur teh alur atanapi plot nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita. Dina galur aya bubuka atanapi manggala sastra, eusi nu eusina biasana muncul masalah atanapi konflik, masalah muncar atanapi klimaks sareng ngarengsekeun masalah atanapi anti klimaks. Sarta aya pungkasan carita atanapi denouement nya biasana ieu kacindekan gitu. Puseur sawangan nya ieu atanapi point of view. Ieu nu pamungkas nyaeta nyoko kana cara pangarang nyaritakeun palaku dina caritana. Jadi biasana dina puseur sawangan mah sok aya cara pandang gitu, sudut pandang pangarang dina nyaritakeun palaku gitu. Sarta teu hilap diunggal carita, diunggal naskah, diunggal karya sastra tangtu wae aya amanat. Ari amanat nyaeta pesen nu hayang ditepikeun pangarang kanu maca. Tah, ayeuna du bade masihan terang contoh carita babad nya diantawisna aya babad Cikundul, babad Bogor, babad Sukapura, babad Sumedang, babad Galuh, babad Panjalu, babad Cirebon, babad Godog jeung babad Banten. Pasti hidup oge kantos gitunya ngadangu carita-carita sajarah gitu. Yuk anu ngadangu carita-carita sajarah atanapi pernah maca tiasa disawalakeun di kolom sawalanya. Diantos ku ibu pokona teu kaeng hilap urang sasarengan diajar perkawis sajarah Sunda. Cekapkeun wae dinten ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.